tukang tanina ge hayang ka surga teuing bari sok ngaletikan jalan oge. Perhatian kasadaya para patani, di mana jalan letik gedean lah. Sok salatna hayang ka surga, anu tara salat oge tetep bae manehna hayang ka surga. Nu sok hudang ti peuting salat tahajud hayang ka surga. Anu gapleh wae sapeuting manehna oge hayang ka surga. Da ieu Pak, surga dianggap gampang bener. Sebenarnya urang asalna ge ti surga bersih. Jadi lamun urang hayang bisa balik deui ka surga tetep kudu bersih. Surga teu narima manusia nu kotor peun. Ulah higaning manusia pakaian ge lamun asalna tina lamari bersih, lamun geus kaluar tina lamari, lamun eta pakaian hayang bisa balik deui kana lamari kudu bersih. Sebab lamari teu narima pakaian nu kotor. Tok begitu Pak. Di mana kotor pakaian ka mana heula saat memeh kana lamari. Berenang dibawa ka kali heula, digiles heula, dikerbekeun heula eta pakaian, dibanting heula, dicok-crok heula pala saderek. Mending lamun seutik kokotorna tapi lamun loba wah diluluh terus. Terkadang dikeuman 3 poe 3 peuting. Manusia teu bisa langsung ka surga lamun loba dosa, pasti dikerebekeun heula di neraka jahanam. Mending lamun seutik, lamun loba terkadang dikeuman paling seutik 30 tahun.